mohon ditarik deh ke polih tomo. Alhamdulillah. Wilujeng ngarares sama ya Pak nya mari disimpul. Ada ya, power. Alhamdulillah terus alah ketinggalnya moal aya megat aya mata dibarengan ku angin ratu tutunggulan alah mali ratu neng mali ratu ya mah lain mangsa mangga dikalungkeun bungana samsu Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan khairun nabiy arsalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa inna nikaha sunnatun min sunnatil anbiya wa syi'arun min sya'airil atqiya bihi yaj'alu Allahu ba'ida quriba wal quriba habiba wal ajnabiyya nasiba wa nadaba Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi wa ja'atil ayatu wal ahadits wa Jang Rendi ieu bapak nikah teh jeung ngawinkeun putri bapak ka Jang Rendi jenenganana nyirina Mati ka Jang Rendi suka sami suka duanya kalayang nanggo mas kawin emas 2 gram ditami sebagian alat sholat dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka Nerenawati piti Bapak Daryana putri tugas Bapak Kang Abdi kelainan pemas kawin emas 2 gram senareng sapalih alat sholat dibayar kontan. Malar aturan jaranana jadi balelo lain video kok kersana gaduh hajat ya Allah ya Karim. Mohon insya Allah simkuring ningali sikon situasi sareng kondisi ningali kiceupna kiceup geus rada kesel ningali calikna calik geus rada cangkeul katawis ku simkuring naik sado kalwi panjang kudana abug-abugan simkuring pidato moal panjang-panjang ngartos patuangan Bapak Ibu kalimah thayyibah kurang sami-sami panjatkeun munajatkeun ka Gusti Allah anu parantos maparing hidayah tur inayah sehingga urang sadaya dina ieu saah kabek kurupi kabingah tiasa amprok muwajahah berdituna tiasa memperkuat tali ukhuwah sebab ya sinareng wasilah tangtosna ibu kalih bapak sumpingna ka ieu patempatan teh jauh di jugjug anggang di teang jauh di jugjug anggang di teang. Alhamdulillah para tosumping ka ieu patempatan samalah katawisna ridu ku tatanggungan ponokan we ngan bilih aya nu ponok tong asa-asa panjangan gitu kinten-kintenna. Masyiral muslimin rahimakumullah, memang dianjurkan ku agama kedah
niatan hidup rumah tangga dina poe ieu detik ieu menit ieu niatan hati anu bersih gerak kecelakaan cai surga lahir batin hidup singkat haus ibu bukan ieu abdi ibu napangkonan ibu Bapak hidup perjuangkan hidup dan dewasakan hidup hidup nincak dewasa ayeuna mangsa laki rapi bakal kalah satu hidup gerak kecelakaan cai soca dina pangkonan Bapak bar kira semuju kaset tulis gerak niatan hidup Bapak abdi dari sepina dari sareng bimbingan Bapak anu waleh batingan dini ngaping siang sareng wengi dugi kaki wari putra di cakra kila Bapak hampura Bapak abdi tos diberikan dari Bapak mugi Bapak ngadu kesembuh abdi mugi sikitan jantan Bapak pilu anak pilu jadi Bapak terima kasih Bapak mual susah mual repot dipentah hampura kudu jadi anak didoakeun ku Bapak sing panjang punjung hidup sing lincah kana rapi sing Bapak maut betul hirup kehidupan rumah tangga hirup doa dulu jadi Bapak sing jadi rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah biduana garis kasih Bapak mah mau anu dicatur bang doa niatan bismillah hati anu bersih putra lika putra pituin ini penting datang berang putri datang ringan kedakian di doa mugi putra biasa ibadana segala rupi aja abi senasihat putra kalau jadi sakit di abi kasih di poe ayeuna di bulan ayeuna di tahun ayeuna keayahan ke Allah kalau jadi Bapak api rumah kalau Bapak nada agung cukup tumbuh mudah-mudahannya hidup dilawati atau ngadahukna kajang dan mudah-mudahan anu dibahasakeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sareng saeul sabobot sapihanean biasa ngalaksanakeun perintah Allah sampai baik suci kadarat deuk ngalaksanakeun salat dina taat ka Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan kaituna gaduh turunan saleh salihat amin ya Allah ya rabbal alamin lajeng deui rizkina sing digampilkeun lajeng deui saupami di pangumaraannya sing nyeraaheun ka tangga baraya dulur sadayana anu alhamdulillah nyurin ti barang lebet ka pondok uy kamari boboran jadi duit kaya teh saudara tapi ngalina daya istilah cek kasarana mah bobogohan heula teh aya sidanana teh nya gimana ada bersih itu bosan bobogohan mudah-mudahan ya rezeki digampilkeun ilmu sing tiasa ngamanfaatkeun sing tiasa diana manfaat jamin perieukeun ya barokah dunyana barokah akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin pribadi saya tanya secara puasa mah ulah bakal dikawinkeun kalenggitan dari teh sagala rupi dikawin dipawon dugikeun ka urusan di bumi urusan tamu gitu ieu nya bidak di terang dak aya teh ngagupu teh ieu teh nya daya ini dengan begituna mudah-mudahan ilmu barokah manfaat pribadi saya tanya ayo urang biasa ulang tarima ayo urang kali amin
lumpiasa ukur kedua kiai mudah-mudahan Allah ngersakeun nya insyaallah ari jami anu mabah ikhlasnya kan jantan guru palitannya nisbatna ni orang abdi Allah bagus. Alhamdulillah mudah-mudahan kasayang ibu ramana naon kitu ngabaklan murang kali nganapakahan naon ngabiayaan ti kawit murang kali SD na dugikeun ka di pasantrena ngaluarkeun biaya anu kalintang agengna sing dijantankeun amal soleh anu kapenak ke di alam akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin di mana wae urang ayana nuju kumaha bae urang ayana di paparehan emot ka Gusti Allah nyana 2 kalimat syahadat nya insyaallah kita maaf disebatna husnul khotimah anu disuhunkeun urang Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Pangitan ibu bapak di pribadi saking kesanggakeun alhamdulillah ya rombongan jalma karyanya tim ageng Seni Sunda Safa